Sebelum kamu lanjut tonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Asep Reliana dina materi Basa Sunda kelas 10 SMA atanapi SMK kurikulum 2013. Dina video ieu simkuring seja medarkeun pangajaran anu kadua nyaeta dongeng. Dina materi dongeng bakal aya sababaraha hiji pedaran anu bakal didugikeun. Anu kahiji nyaeta panyung si harti, anu kadua nyaeta ciri-ciri, anu katilu nyaeta rupa-rupa, nu kaopat unsur, jeung nu kalima nyaeta padika. Supados teu nyongkolong tingkana waktos, hayu urang kawitan sasarengan. Kalayan nyebat asmana Allah, bismillahirrahmanirrahim, pangajaran dongeng di kawitan. Pedaran anu kahiji nyaeta panyung si harti. Dongeng teh nyaeta carita rekaan dina wangun prosa atawa diwangun ku basa lancaran. Sumebarna sacara lisan, tur sakapeung sok ngandung unsur pamohalan. Dina wacana nu tadi aya kecap basa lancaran, aya kecap prosa, tur unsur pamohalan. Naon hartosna? Basa lancaran nyaeta basa anu teu kauger ku aturan saperti puisi, atanapi basa anu teu asa-asa atawa togmol. Dina kekecapanana babari kaharti kusabab mangrupa basa anu sok digunakeun dina kahirupan sapopoe. Tah eta hartos tina kecap basa lancaran anu tadi aya dina wacana panyung si harti tina dongeng. Ayeuna naon hartosna kecap prosa? Kecap prosa masih sarua miboga harti seperti kecap basa lancaran, nyaeta basa anu teu kauger ku aturan. Mung kecap prosa nyaeta istilah pikeun karya sastra anu asal kecapna tina basa Laten, anu hartina nyaeta terus terang atawa togmol. Nu katilu nyaeta unsur pamohalan. Unsur pamohalan nyaeta caritaan anu mustahil kajadian dina kanyataan. Saumpamana sasatoan bisa nyarita, jalma bisa hiber, raja jadi maung jeung sajabana. Teu ayeuna nu kadua nyaeta ciri-ciri dongeng. Naon wae atuh ayeuna anu jadi ciri-cirina tina dongeng? Ciri nu kahiji parantos aya dina panyung si harti kecap dongeng, nyaeta dongeng diwangun ku basa lancaran atawa dina wangun prosa. Nu kadua miboga unsur pamohalan atawa hal anu mustahil kajadian dina kanyataan. Nu katilu sumebarna sacara lisan, tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejena. Ciri nu salajengna nyaeta teu kapaluruh saha anu ngarangna. Tajanten dongeng mah kasebat hanteu puguh saha anu ngarangna, kusabab sumebarna ge sacara lisan tur tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejena. Dina eusina sok miboga ajen atikan, mangrupa pesan moral jeung sajabana. Salajengna nyaeta carita dina dongeng mah ukurana pondok, hampir teu beda jeung ukuran carpon atawa carita pondok. Tah eta anu janten ciri-cirina tina dongeng. Anu salajengna nyaeta rupa-rupa dongeng. Papasingan dina rupa dongeng nyaeta aya 5. Rupa dongeng anu kahiji nyaeta fabel. Dongeng fabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kahirupan sasatoan, kalayan miboga paripolah saperti manusa. Saumpamana wae bisa nyarita jeung bisa mikir. Contona nyaeta dongeng gajah jeung sireum atawa dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Tah dina dongeng ieu palakuna teh nyaeta sasatoan. Anu kacaritakeun dina ieu dongeng mirip paripolahna saperti paripolah manusa. Kukituna ieu dongeng kasebutna dongeng fabel atanapi dongeng sasatoan. Rupa dongeng anu kadua nyaeta parabel.
Dongeng parabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa anu sakapeung sok mahiwal pikaseurieun tapi lenyepaneun saumpamana wae dina dongeng si Kabayan. Tah dina dongeng si Kabayan umumna caritaana sok nembongkeun yen si Kabayan teh jalmana bodo tur mahiwal tapi pikaseurieun, tapi sakapeung dina paripolahna matak lenyepaneun urang. Yen anu dipilampah ku si Kabayan teh aya nyontokeun kahadean jeung kehalusan. Anu katilu nyaeta dongeng legenda atanapi sasakala. Legenda atawa sasakala nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun asal muasal hiji tempat, barang, sasatoan atawa bisa oge tutuwuhan. Dina contona nyaeta dongeng sasakala Tangkuban Parahu atawa dongeng sasakala Uncal Tandukan. Tadina dongeng ieu kacaritakeun kumaha mimitina eta hiji gunung katelah Gunung Tangkuban Parahu. Jeung anu hijina nyaritakeun kumaha mimitina Uncal nepi ka boga tanduk anu sakitu ranggaekna. Tajanten dongeng legenda nyaeta dongeng anu nyaritakeun sasakala atanapi asal muasal. Rupa dongeng anu kaopat nyaeta sage atawa babad. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Contona wae dina dongeng Sanghyang Boros Ngora atawa dongeng Ciung Wanara. Anu pamungkas nyaeta dongeng mite atawa dongeng kapercayaan. Kecap mite miboga harti anu sarua jeung kecap mitos. Dongeng mite nyaeta dongeng anu raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana sabangsaning lelembutan atawa perkara-perkara anu goib. Contona wae dongeng Nyi Roro Kidul atawa dongeng ngipri ka siluman oray. Tah eta anu kaasup dongeng mite atawa dongeng kapercayaan. Pedaran anu kaopat nyaeta ngeunaan struktur carita. Struktur anu ngawangun caritaan dongeng anu kahiji nyaeta jejer. Jejer teh nyaeta tema atawa ide, gagasan atawa jejer pikiran anu ngajiwaan carita anu aya dina dongeng eta. Umpamana dina dongeng Sasakala Tangkuban Parahu. Jejer atanapi temana teh anu aya dina dongeng Sasakala Tangkuban Parahu nyaeta perkara moral. Struktur anu kadua nyaeta palaku jeung watekna. Palaku atawa tokoh nyaeta naon-naon wae anu ngalalakon tur dilalakonkeun dina eta caritaan. Bisa jalma, sasatoan, tutuwuhan atawa sabangsaning jin jeung siluman. Tah ayeuna saban palaku pasti miboga pasipatan atawa watek sewang-sewangan. Naha boga watek sabar, gede ambek, bageur, wijaksana jeung sajabana. Tah eta ngeunaan palaku jeung watekna. Struktur anu salajengna nyaeta latar. Latar teh nyaeta ngeunaan setting atawa patempatan atawa bisa oge suasana dina lumangsungna eta caritaan. Contona dina dongeng Sasakala Tangkuban Parahu anu jadi latar atawa tempatna teh nyaeta di leuweung, karaton jeung ranggon. Latar waktu teh nyaeta dina zaman baheula. Aya beurang, peuting jeung aya oge nincak dina wanci janari. Jeung suasana anu diwangun dina dongeng Sasakala Tangkuban Parahu nyaeta rasa geueuman. Jeung sakapeung mah aya oge ngamunculkeun rasa pikasediheun. Tah eta conto latar anu diwangun dina dongeng Sasakala Tangkuban Parahu. Struktur anu kaopat nyaeta galur. Galur teh nyaeta alur atawa runtuyan kajadian dina caritaan dongeng anu ngawangun hiji lalakon nepikeun ka ngaleunjeur. Rupa-rupa tina galur teh aya galur maju, aya galur mundur, jeung aya oge galur campuran atawa disebut galur maju mundur. Contona dina alur maju hiji kajadian dicaritakeun ti mimiti nepikeun ka tamat. Lamun dina alur mundur kajadian anu dicaritakeun teh nyaeta anu katukang atawa bisa oge disebut flashback.
Salajengna struktur caritaan dongeng anu pamungkas nyaeta amanat. Amanat atawa pesen nyaeta rupa ninghal atawa perkara anu aya dina jero dongeng. Biasana wangun amanat dina dongeng teh nyaeta mangrupakeun papatah atawa nyindir, bisa oge kritikan jeung sajabana. Tah eta sababaraha hiji struktur carita anu ngawangun dongeng. Salajengna nyaeta padika dongeng. Dina ngadongeng teh tangtu aya padika atawa teknikna. Tah ayeuna nalika urang ngadongeng urang kedah ngangge padika atawa teknik supaya kataji kudu merhatoskeun atanapi ngadangukeun. Ngadongeng teh lain ngan saukur macakeun dongeng. Ayeuna sok aya dina ngaekspresikeun dongeng bari dibarengan ku pepeta, lajag-lejeg, atawa sok diembohan ku gambar atawa boneka jeung parabot anu sejena. Urang anu ngabandungan age sok resep jeung kataji tur asa kahibur. Lantaran eta ngadongengna ngagunakeun padika atawa teknik dina ngaekspresikeunana. Tah ayeuna naon-naon wae atuh padika atanapi teknik nalika urang bade ngadongeng. Ceuk Elin Samsuri dina buku dongeng Aki Guru, syarat sukses ngadongeng teh nyaeta anu kahiji kudu apal heula kana lalakon atawa palaku atawa tokoh-tokoh anu aya dina eta dongeng, kalayan maham kana watekna. Anu kadua nyaeta kudu ngabogaan teknik vokal anu hade, utamana dina ngarobah sora-sora unggal tokoh dina dongeng. Janten nalika urang ngadongeng teh urang kudu sanggem ngedalkeun atawa ngucapkeun kalayan ngubah sora urang nyesuaikeun jeung palaku anu aya dina dongeng eta. Saperti contohna lamun sora aki-aki. Aduh kamana atuh ya ujang urang teh geus tara panggih geuning. Tah eta lamun sora aki-aki. Ayeuna lamun sora nini-nini. Halo ujang teh nya ka mana wae? Geuning meuni tara nyimpang kan ini. Tah ayeuna contoh sora buta atawa sora-sora siluman anu aya dina dongeng Mite jeung dongeng anu sejena. Hei kabayan, lek kemana tuh sia inditna kabayan? Tah eta sakedik contoh dina ngarobah sora-sora nyesuaikeun tokoh-tokoh anu aya dina dongeng. Anu salajengna syarat sukses ngadongeng ceuk Elin Samsuri nyaeta kudu apal suasana anu diwangun dina eta dongeng. Upamana suasana pilemburan, pileuweungan, karaton, jeung sajabana. Nu salajengna usahakeun make ekspresi anu merenah, boh dina pasemon, lentong, peta, jeung rengka. Utamana di mana urang ngaekspresikeun dongeng teh langsung dihareupeun balarea atanapi jalma loba. Anu pamungkas nyaeta syarat sukses ngadongeng teh kudu siap dina improvisasi, di mana urang nyalahan tina naskah atawa dialog jeung sajabana. Tah urang kudu siap dina improvisasi, sangkan dongeng tetep nuluy tepi ka tamat. Tapi sing emut tujuan ngaimprovisasi ieu nyaeta ngalempengkeun deui hal-hal anu nyalahan dina urang nepikeun dongeng lantaran poho tinu wangun asalna atawa disababkeun faktor-faktor anu sejena. Tah eta menawi pedaran ngeunaan pangajaran dongeng. Salajengna nyaeta aya pancen anu kedah direngsekeun. Aya pancen kahiji, kadua sareng katilu. Dina pancen kahiji hideup kedah ngajawab sawatara pananya di handap ieu. Anu mana pananyana aya 5 nomor. Wilujeng midamel. Anu kadua nyaeta pancen 2. Ayeuna regepkeun ku hideup kalayan merhatikeun struktur carita anu aya dina carita si kabayan anu baris didongengkeun sakedap deui. Wilujeng ngadangukeun. Dina hiji poe si kabayan dirita abahna nabung ka bank. Kabayan, isukan bawa ieu duit ku maneh.
setorkeun juga di tukabang. Ieu suku Abah keur karah salinu ieu. Jadi maneh wae anu ini tisukan. Siap ah. Kalem ke kukuring anu ini tisukan gampang lah eta mah. Ceuk si Kabayan nembalan ka Abahna tanda nyanggupan. Najan manehna salila hirup can pernah datang ke tempat anu arana Bang. Rai poena si Kabayan ngagidik ti imahna mangkat ka Bang, tujuanna rek nabung tea. Barang nepi salengkah dua lengkah kadeugeut panto eta Bang anu sakitu agrengna, panto eta teh ujug-ujug muka sorangan, padahal mah eueuh di jelema di dinya iwal ti si Kabayan. Barang brai panto muka sorangan hareupeun si Kabayan tuluy ngajol ka tukang bari masang kuda-kuda si garek ngajak gelut. Heis, alas ya aneh ieu mah yeuh, panto teh ujug-ujug muka jeung nutup sorangan. Pasti di dieu aya nu nyicingan ieu mah yeuh, ceuk si Kabayan bari bibirna kunyam-kunyam babacaan ayat kursi. Awakna masang kuda-kuda bari undur-unduran. Geus rada anggang ti eta panto, si Kabayan beretek wae lumpat ngajauh nepikeun ka nabungna oge henteu jadi. Pajarkeun di jero bang eta teh aya anu nyicingan sabangsaning siluman atawa dedemit. Kusabab ngarasa ruas jeung sieun keneh si Kabayan ngagidig balik bari lempangna rada gancang jeung teu loba luak lieu. Barang jol ka karang imah si Kabayan tuluy amprok jeung Abahna. Ar geuning alus tereh maneh Kabayan. Abah mapan sok lila lamun di bang teh. Keur mah aya nu geulis di jerona heueuh. Pok Abahna teh bari semu sura-seuri. Ah geulis naon atuh Bah? Pas kuring mah tadi aya dedemit. Tembal si Kabayan bari hahehoh keneh reng hapranjung bakating ku capek. Kuring rek asup pantona ujug-ujug muka sorangan. Ai deuk kuring mundur eta pantot nutup deui ku soranganana. Geus moal salah mun lain dedemit aden-aden eta mah Abah. Si Abah barang ngadenge kitu ruba pameun anu tadina seuri jadi semu baketut ngarasa keheul. Ai manehnya bodo-bodo teuing Kabayan. Dasar sia mah bodo kokok. Lain kudu demit eta panto muka teh, tapi da geus puguh panto otomatis de belegug sia. Abahna nyarek bari molotot. Si Kabayan molohok bari gagaro sirah teu ateul teh. Lantaran teu apal yen eta panto teh bisa muka nutup sorangan teh diusikeun ku mesin. Aduh pamirsa, waktosna parantos seep. Manawi cekap sakitu dongeng si Kabayan indit ka Bang. Tah saparantosna hidup ngaregepkeun dongeng anu tadi diaoskeun. Jieun deui ieu tabel dina buku hidup tuluy eusi dumasar tina ngaregepkeun dongeng anu tadi dibacakeun. Temana naon? Tokohna saha wae? Watek tina tokohna sapertos kumaha wae? Latar atawa patempatana kira-kirana di mana? Galur anu digunakeun dina wangun dongeng tadi naon? Tur amanat atawa papatah anu aya dina eusi dongeng tadi naon? Wilujeng midamel. Pancen anu katilu nyaeta aya 2 poin. Anu kahiji, jieun hiji wangun dongeng legenda atawa sasakala anu aya di sabundeureun lembur hidup. Kalayan nyusun ti awal nepi ka tamat. Teangan sumberna ku cara wawancara ka batur, bisa oge ka kolot hidup sorangan, mun aya tina buku atawa catetan kolot baheula, jeung sajabana. Anu kadua, dongengkeun eta karangan dongeng jieunnan hidup ku cara anu hade tur merenah. Kalayan sora anu jelas tur direkam dina model video. Taeta manawi anu kapihatur pedaran pangajaran anu kadua ngeunaan dongeng tur pancen-pancen anu kedah dipindabel ku hidup sadayana. Hapunten tina kekirangan sareng kalapatan sakitu anu kapihatur, mugi aya mangfaatna tina ieu video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.